naon sia? Neangan rongsokan mu. Oh. Neanganna di ditu bek di sawah, kamari aing nempo loba sia. Oh tah, lo batik di sawah. Oh, loba tutut sih. Ih, Medan. Itu bener sih Tika. Oh, namun lain mantan aing setika mesti karungan sia ku aing. Non aing rongsokan meureun. Mending sia bek anu ku aing di karungan mah dek dibawa ku aing ka tanggal keramat. Nah, nang dibawa ke tanggal keramat tika. Dek dijadikan tumbal pesugihan bek. Eta sia punukun. Balde kentik tumbal doang si subek mah matak pahit daging ngejeng getihna ge eta mah. Oh sih, cenah ge getih si subek mah hejo, kosimut. Medan, bikang-bikang ngomong dalam mosret bae. Ayo Tika, ayo. Dadah subek. Oh, situlah. Dua, tilu, opat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Bah, nah benjo, boga duit ya. Iya dong, emangnya Kak Memet hidup bentrok boga duit. Sembarangan sih boga engge. Oh. Heutik duit Kak Memet mah. Tuh, duit na benjo dong, loba. Emang berapa duit ka pabean duit eta? Duit aja doang ge. Kadang, di dua, tilu, opat. Pokoknya mah loba lah. Benjo, loba duit aing lah. Tempo tuh, duit aing tuh, tempo. Wah, Kak Memet mah teu bisa ngitung. Gede-gede ge on teh on. Pugu anu benjo tuh lebih loba anu Kak Memet mah cuma 2 lembar doang. 2 lembar ge, geus puguh anu aing mah gocapat. Nah, harus ya loba ge receh tah mah, kumaha sih sia? Bodoh sirik eta sirik. Kumaha benjo be. Jawaban gitu. Lieur aing mah kapikiran sia, Jo. Sarua benjo ge sok lieur kepikiran benjo serangan. Aduh, Benjo. Kudu dirukiah sia mah. Ih. Jo, Sadil ke mana? Eueuh Mang Sandil mah. Ke mana? Teu nyaho benjo ge. Geus lah benjo mah jajan ke warung. Saya diajak tah. Oh, benjo mah beli ciki. Ayo ge, aing kirim kopi dulu teh Desi lah. Kang saya ge. Ayo. Enggak. Nek naon sia subek? Dek mulung rongsokan teh, sugan be, aya aqua gelas atau botol di tong sampah ieu. Oh, hanggeus tongan bek ku sia. Ayaan heueuh. Oh teh. Nah, aya ieu. Hanggeus karungan bek, sakalian beungeut sia tak karungan. Teh sia, main titah karungan bae teh bungut urang. Beungeut na ge kos botol kecap. Medan. Hanggeus lah geura cokotan. Aing mah ngising, kebel-kebel neuleuh beungeut sia bela juga ya ngising aing mah. Pinekeun. Juburna be, meureun eta mah calangap bae teu bisa mingkem. Mantap porojol bae teh. Simon, Di kamarana sia met. Kamu mana ke warung dong? Ayo. Jajan tah. Atuh ho latik lamun ka warung mah jajan. Lamun teu ngising mah ka jamban. Homo. Naon sih Jo biasa be, aing mah ja nanya doang nyamuk. Atuh sia ditik aya ngarang-ngaran ka warung mah pasti rek jajan lah. On teh on jo sitik mah gede-gede ge. Mumu nyebut kaing oon pan dasar kurcaci. Iya, sia masuk mayokan angkur caci. Ho mah kos kurcaci tuh leutik. Betul lah. Gas, ulah ribut. Mendingan orang jajan yuk ke warung Teh Desi. Dek ditraktir tak kami met. Oh, tenang. Gua Memet ditraktir. Asik, bager amat sih sia met. Tapi syaratna tik. Naon syaratna? Sia bebas jajan sekumaha geh dong Teh Desi. Sesebeun sia pokona. Tapi sia kudu jajan heula jeung aing. Bunga? Kembung. Tik, daek be. Lumayan kayak orang ditraktir jajan sebenernya ke si Memet.
Tuh mending sia begemu anu jadian tajing sebedul buntung. Si Memet hayang lagi ka sia tik. Hamet. Oh tik, aing mah hayangna ka sia. Lamun si Mumu mah eutik teuing, bising teu kuateun tidahan ku aingna. Lamun sia mah kan mantep kasih primbet. Tuh mah edan. Terus ayo mu mending orang jajana beli sorangan bae, jauh orang boga duit ya. Oge hayu. Tik, dibayaran ku aing. Ogah. Cuma tik bala-bala ku aing nu traktir. Kang Memet, benjo bae atuh ge anu ditraktir jajanana. Nah, sia boga duit kayak pakai hangsan segala di ku aing. Kang Memet pelit ka benjo. Dasar bageun cuma kabikang doang. Ada orang lebay. Tangguhan Kang Memet. Ih, duit. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Kayana kurang duit sikeu mah ya Allah. Coba lamun manggihna sakarung hareun jasa meureun subek ya Allah. Kamananya duit aing? Wah, kayana imah si Subek nyokot duit aing. Soalnya tadi aya maehna ka dieu. Teh, meuli teh. Keheula ulah waka meuli sia. Sia manggih si Subek henteu. Ke tadi mah kami manggi teh di ditu keur mulungan rongsokan. Heeh teh, emang kunaon kitu? Duit aing leungit 50.000. Tadi aya si Subek ka dieu mulungan rongsokan tuh di tong sampah. Haju aing ka jero heula aja hayang ngising, pas aing keluar deui, duit aing eueuh si Subekna ge geus eueuh deui. Waduh, eta si Rintik bang urang amatnya. Oh, bejo jadi tanya, Kak, kok kasubek Badung sih? Dek pulang paling. Nyaho eta kakak si Ajo jadi kos kitu kalakuana. Kakak benjo cenah. Hayu, tangan Subek heula yuk, haram jadah duit aing mencokot bae. Oke, tangan heulan. Kang Memet, urang mau jajan heula tah. Kadeui bejo jajan mah. Ih. Nyaho, ku haliu jajan bae sia mah. Hayu teh, tangan si Subekna heula atuh. Hayu. Jangan bawa. Kumaha ieu nya? Duit cuman boga sakieu doang. Rongsokan meunang heutik. Dijual ge mantek moal sakumaha ieu mah duitna. Aduh. Itu kasubekna tuh. Wah, bener kan si Subek keur nyekel duit tuh? Pasti duit aing eta dak. Kalau geus saya takeun, teu main amat eta si Subek. Hayu. Heh, Rintik, ka dieu kan duit aing tah. Naon sih? Emang ieu duit teh desi kitu? Holah, pake nanya deui. Pasti eta duit aing. Sia kan nyokot duit aing tadi di warung. Henteu kok teh. Ulah sok pengaku si Rintik. Nyaho dicakar kau yang banget sia. Ulah teh, dasar geus rusak batur. Kagol lah Jo. Teh, sumpah orang mah tau nyokot duit teh desi. Ieu mah duit menang nimu tadi tidinya. Alah, terus duit aing ka mana ge? Ayeuna dicokot ku sia mah. Teh nyaho teh, urang mah berani sumpah tau nyokot duit teh desi, beneran. Teh, bener meren, lain si Subek anu nyokot duit teh si mah. Oh teh, soalnya si Subek geus sumpah-sumpahan ja. Terus duit aing ka mana ge? Coba diinget-inget heula. Duitna diteuneun di mana ku teh Desi? Tadi keur aya si Subek ka warung, aing nyekel duit 50.000. Terus aing hayang ngising, ja lamun lebeungeut si Subek be, beteung aingna langsung mules, ja beungeutna kos jamban. Edan. Terus aing ka jero ngising, eta duit ku aing diteuneun di kedeng.
Aya aja bek horeng duit aing mah. Ih, teh si wis nuduh-nuduh beka orang duit mah jorok utang. Hampura bek pohoan aing. Kenakun. Soalnya lah aing menek nabur bayinya. Urang ya bek. Oh. Dak, aing minjem duit yuk. Kasubek kumaha sih? Kan eta kasubek boga duit. Nyaho, boga duit mah hendak nginjem di ka kami. Kurang dak duit sakieu mah, aing keur butuh jasa yuk. Saker butuh duit jeung naon kitu Subek? Palingan meh nama jeung ngaribunding buukna meureunmu supaya lurus. Moal ngaruh tika buk subek mah di bonding ge mantap kieu bae pabelit geus kehidupanna. Nyaho, jaya mah lain buuk yuk. Tapi geus bulu kelek. Oh, bener. Para bau geus kelek bae awak. Namun kelek si tika mah hobe sedap kosot Raiko. Ih, jelema edan. Dak, aing bener-bener keur butuh duit jasa yuk. Aing bingung. Kudu neangan ka mana deui ieu duit. Bek. Sia beneran keur butuh duit jasa tah. Oh, mu. Jeung naon kitu? Ma aing muriang parah dak, geus saminggu. Mangkana aing lieur, ieu neangan duit jeung berobat ma aing ka rumah sakit. Bek, beneran masih murang parah. Oh, met. Berobat cuma macam berobat kayak mama cager-cager lah untuk berobat mah. Ceng lamun berobat engke mayarna pake naon? Pan emak mata boga duit. Emang Aceng boga duit gitu. Geus ceng ulah mikiran emak. Geus geura dahar ka ditu pan Aceng can dahar ti isuk. Sangguna beak mah. Tak disanggut terakhir aduh di dahar rumah. Mana beas geus beak deh mah. Masa wa ceng lain rejengan tadi jeung emak daharna. Subek mah masih kena bisa nahan lapar mah. Cuman Subek hayang mau emak berobat doang ke rumah sakit kumaha carana mah. Geus Aceng ulah mikiran emak bae. Engke ge mama cager. Emak sing sabarnya, sing kuat. Aceng dek keluar heula, dek mulung rongsokan. Sugan meunang jeung berobat emak. Oh ceng, ku mah didoakeun. Semoga menang rongsokanana loba. Amin mak. Atuh mahnya, ku Aceng ditinggalkeun heula mahnya. Bek, sakunaon kang cerita keluarga kami. Kami babaturan sih ya, mal mungkin cicing bae nepo babaturan keur kasuhan kieu mah. Kasubek. Aing ieu bek kajenting sok kajalan sia. Tapi keur kos kieu mah aing pasti ngebantu sabisana aing. Karena kumaha gitu motor aing bek. Nyongo Subek. Aing dek ngomong rada arisin pugudak kasararia. Geus hayu ke dak urang patungan sabogana urang. Sugan cukup jeung biaya berobat mana si Subek. Oh, hayu. Lagi. Beki Bek. Ya bek. Ya Kasubek ya. Nuhun nyadaknya. Oh bek.